Nek ngomong naon sia jaya dalilna ta babaturan sia mah jadi pabrik ke pabrik malah jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sieu mah jasa salat sia nu henteu. Nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh ndak lompat ka mana sia ayo sia dalu wamakun la goibin waduh gaib jago sia tah mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan deuk lompat ka mana ya aing deuk lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang li sohaitiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kamawa da pi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskan Kanjeng jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus cang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijonglokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka dan asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qodo wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantak kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye
qadha wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kos budaya we kieu tinggal nyi hajina woi mana eta mata kosong amat henteu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lanang eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajilah teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat ge cak kiai ge timbang cenah amal ampura aing haji dia tuh lagi ampura tang geus rada dari sakitu mah kula deui meureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus diampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ye tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa bah lancak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pake li'ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen helalan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan helalan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah jang geus beres keramik alhamdulillah tuh dosa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha nu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial tak Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter Mang Anu sekian meter Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakan gas dulu sadaya hampura ieu mah deuk ditarima tarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh henteu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah deuk sakanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heuleun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya aduh sugih dur-dur pet tuh kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq
faulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heulapan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagahan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leketeh kakenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun tak naon cak Jibril ulah bomong berat pantat tarina ka ditu kok jadi kadi salam surat letik mah eusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eusina eta tah la letik jasa surat asal ketei kadi naon teh cak Jibril ulah lolong geus nu penting salamet bae geus sana senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leketeh kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isin ieu diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat kadeng oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kaciri ta nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku hari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande Uluy be kebutuhan jang nyampaikan syariat Allah nurunkan Rasul Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud Daud Ibrahim tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman tuluy Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa alaihissalam terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, 114 rasul. Turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul. Wajib jahot mah nu 25 masih hade. Sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho ku ari geus huisan kajembut-jembut. Dan nyaho Rasul eta kudu dikanyahokeun ku ari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya meuli apal ke kiai cenah teu daek apal otak ulama diberena ku Allah sakieu mah teu daek apal hiji Nabi Adam dua Nabi Idris tilu Nabi Musa opat Nabi Isa genep Nabi Sulaiman jadi teu daek ngaruntuh ieu mah teu daek ngaruntuh kebalik deh Nabi Adam dua Nabi Isa tilu Nabi Nuh obat Nabi Idris 5 Nabi terus 7 Nabi Muhammad 8 dilempengkeun ge dilempeng lain kita tuh kieu hiji Nabi Adam dan Nabi Idris tilu Nabi Muhammad coba geus dibenerkeun heunya kayak ditalar banyak kitu deh bae Nabi Adam, 2 Nabi Hud, 5 Nabi Idris, 6 Nabi 7 Nabi Muhammad, 8 Nabi Isa. Aing mah teu daekeun. Sakib meureun aing otak ku Allah. Tak kumaha tah? Nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun. Cukup. Cukup geus sakitu ge. Ngaruntuh itu bisa nya mah. 55 tuh 55 ya 5, 5. Hiji jadi 25 gitu. Ke 5 deui. Coba. Ngisi kitu-kitu teu daek bae. Pokoknya mah aing menyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu. Saya kira-kira ditanya soleh
tamaki soleh picung. Nabi masih apa? Jahoing soleh nabi berarti. Lut nabi. Hud nabi. Sulaiman mana ya? Ih, cerita ke nabi Sulaiman mana lain kula buka tetangga tukang lauk karena Sulaiman. Tapi teu kudu dikajaokeun gos kitu mah. Ieu mah nya Sulaiman. Terus Nabi Daud nabi. Asalnya hoba eta kos kitu tah. Nabi Isa nabi. Musa nabi. Firaun wah musuh tah mah. Berarti nyaho berarti nyahonya tah. Asal jauh bae cukup kisah gitu. Cukup tak deres tak asalnya ho Zulkifli nyahonya nabi tak lain sih Zulkifli. Ayo model apa ngaran Zulkifli sebab nabi tak lain itu pokok sih ya iya baik baca nyaho cek tanyakan ke itu ka santri nanyakan mang ayo Zulkifli si nabi tak lain ayo celok apal kenu gitu ngaji kakarak datang ke jurumiyah aing mah santi bego ieu mah budak teu apa sarua bae atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah jadi geus nyaho tah asal rangkaianna dinazomkeun nyaho bae nya jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeli ngan can diaje tuh hese atau nggak sih aja ngan poho tuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar. Kangjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkeun Kangjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan ngumangamotan hari sekian Allah dakwah Kangjeng Nabi Musa bere kitab Taurat teu percaya Yahudi teh lah sababaraha gerintil lu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka Kangjeng Nabi Isa ciri-ciri Kangjeng Nabi Isa dijelaskan di kitab Taurat. Col Kangjeng Nabi Isa hampir dibunuh Kangjeng Nabi Isa ku umat. Masya Allah kari. Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran Nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana Kangjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna cepilna socana bibirna senan gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil. Masyaallah yati mim ba'dismu Ahmad. Geus dijelaskeun dina kitab Injil. Wajib iman ka dia. Jol Kangjeng Nabi. Abu Jahal teh tukang maca Injil. Abu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil. Aya dina kitab Injilna nyana nyahoon bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi. Jakuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli. Berita ti Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ja asli ya Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ke kuari can di keluarga amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya ayah perdi perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca birokrasi na kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat hati-hati lembaran ini tidak boleh dibaca ditutup ku jana dikancing trak lewat dibaca ku jana Barnabas asli kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku jana ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi mata temenang kuari dibaca sembarangan di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli temenang iya mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli
ketika nyana penasaran dibuka ternyata nita iman kamu imannya na dakwahnya na hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi, tapi tetap baik itu penyalahgunaan ai Injil nu kuari berkeliaran mata mah Injil tahrif robah perjanjian lama perjanjian baru dirobah punyana tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah tetep isi nama nuhankeun ka Allah mangerankeun ka Allah nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Kangjeng Nabi Isa nita iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi nah tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki ke Mekah ke Madinah ke Turki ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis ku nyana disampeurkeun di Mekah di Madinah langsung terus ke Yaman langsung terus ke Baghdad ke Yordania terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat ku nyana teteh pohara amat meureunanan geus gerahkeun tanagana hartana kekuatana pikiranana zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge kitu kene ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil ku nyana rawi hadis ieu kieu di samping nyana nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna ku nyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ke saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa. Jang naon eta maksudna supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi nu sahih ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai ieulah mustalah hadis supaya beusi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu nah urang kuari geus geunaheun jasa Imam Bukhari mah pohar sakitu hebat ta Imam Bukhari balik jana ka Afghanistan diseret ku umatna diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran body mempertahankan eta doang di samping mempertahankan eta mempertahankan sababara hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba Masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak digdug beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar kedeh bae ngajar hadis telila maot iyalah Imam Bukhari dimakaungkeun di Afghanistan nu mantap datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus cenah mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta wara rebat jasa di Baghdad kitu keneh di Mekah kitu keneh nu asli mah naluturkeun eta ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan ceurik teh kunaon ieu harta nu sakieu lobana aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman bin Auf Serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi
sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalun ti heula ka sorga jelema fuqara miskin. Nah ju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan. Idelah begitu diberi harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji embung cek jannah teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiran anak ke akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah. Nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ka Indonesia Masya Allah iyalah panutan orang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mah neuk zarah bae komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus nu jelas ba atuh kos gitulah panutan orang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan wah luar biasa aya eta lah urang di zarah salah zarah kuarim Pak kemana zarah kemana ke zarah Banten naon tuh maksudna abeh usaha maju dah salah ya ya kudu dipoteskeun di jelema nu kos kunaon hubungan usaha jeung zarah ulah kos kitu zarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin kaduana mah usaha kadija deui sia mah atuh nu di dituna nu salah deui nu sok ngazarah-ngazarahkeunana bloon ayo coba bisi zarah saha nu boga maksud ka dia daftar sabaraha daftarna ya 500.000 lah sakiana teh wah eta tanu salah na kos ulah gitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrih nya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman Kiai nu kos kararitu. Nah, urang mah teu kabagian masa Kangjeng, teu kabagian masa sahabat, teu kabagian masa tabiin, kabagianana urang masa SBY. Diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo, engke sagedeung deui. Nu jelas zaman eta bae urang mah. Bisa bodoh zaman mana-mana ge iya mah kuari nek dijelaskan urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat waduh falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu alamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat kuari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan ngantek lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia namanya aki-aki terkudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung nah iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah
mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kacil teger watarol jibala ente nele gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresahab percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang tiup ku balikat sampai rap lelempangan kali kakale aju watarul jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat eta terjadinya jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu nya beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil tak saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguruh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh wae kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak mudar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja Pair raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku saya jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi bonte itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talancuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup ngan ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna sagede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun ngarantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya
alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walana salanal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau walana qusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tek Jogja deui isi jalan nu mana dekat Surabaya teu nyaho nanya atawa nyana nanya bah ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti pak kula teh hayang kawin hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah maka hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya so teh aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 ku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka murid nyaho nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta lieu meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dieu sia tadi cicing sia dinya dieu hai aing duit sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngak sudah deuk dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia ge sabaraha kali aing abah ye mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh eta si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta mah lulu nyarekanan teh mah nanya tapi nyarekan go wadi bah ya mah boga duit aju minta duit sabarit sia mentana mio sabarit bah mio oh sia dibanding mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash teh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun menang meureunanan setengah bulan bah pangbelikeun motor deui motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui eus bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia
ningali pada mananya nyaun jangan umang melikeun ge abah man make nanya dek nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh dek nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyaun ya Allah mah pangeran urang turun ke alam dunia Allah nyaun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho iraha bakal pae Allah bageus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya dadek nyarekan ka urang. Nah iya sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan. Nah iya sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti Allah padahal Allah nyaho cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyangakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga. Nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balagahum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saha sia hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bares tah mah lantarannya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere naik ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu naik ngomong ieu mah anu berkeliaran bae sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi lah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah. Wah, jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu. Nya kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah kami mah, teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad. Teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat. Teu pernah.
Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beutengna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampekeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampekeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh man. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nya digawe jeung encek tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan nu ieu wala nas'alanna allazina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampekeun apa henteu Masya Allah badahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh dijejeleh aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim bi'ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songhe siana nu teu daek falanakusson alaihim Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besi engke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyaho nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing rame nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin lu gaib ya Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing meukeun nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran
ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussu alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ke belah dieu sia zaman sia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadai ge urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mau ninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan dengan keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat bareng sa pabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti dek kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib dek ngomong naon sia ja aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik malah jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lumpat ka mana sia ayo sia dalu wamakun la goibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya waduh si itu dicarekan moal teh ge dicarekan hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang li sohaitiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama warada fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan, tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganana jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu, nu ditimbang adalah sohaid buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus cang, amal goreng poek joreng. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijonglokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu mantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah
di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga, tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang. Kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayo. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun. Apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Ah sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol dewek ye. Tinggal nyi hajina, "Woi. Mana eta mata kosong amat?" Henteu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tuh didinya bae lanang. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Ampura aing nya haji, dia tuh lagi ampura tang geus rada beres sakitu mah. Kula deui beureun ampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh ampura aing geus diampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta panjana mah perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa bahan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pake li'ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge rabe nu sajen heula kek kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan besi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo orang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh geus gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha nu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit ial tak Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon
batur bedi kesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge itu geus kitu Mang Anu sekian meter, Mang Anu sekian meter, Mang Anu sekian meter. Saya sabaraha eta? Aya 20-an mah. Bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitu nya. Dieu mah ku Pak Haji bae kabeh. Sapira 500 meter. Lah, sabaraha keboeun 500 meter. Geus tuh jual ke bota tangga habak beres. Oh bener lagi Haji. Dasar pelit-pelit bae. Tah ngeunaheun urang ngadengena. Bejakeun, guys. Dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu. Oh, maksudna abeh henteu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunah. Ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu. Gimana henteu Pak? Ayo halaeun ke kurang aing. Kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing. Aduh ya udah sugih dur-dur pet kos ge mah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pang pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak Jibril ulah bomong berat pantah tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah leuwih geus nu penting salamet bae geus sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leket teh kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad. Oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat seetik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isin ye diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh pohara ieu kaciri tanu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalamet-salametkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana aduh teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian syafaat kaburu Kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril selamat ka eta hi atuh teh geus jore cek eta teh jadi itu lagi main cimplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan ceknya maca tante ente ngadengekeun doang
lumayan sakitu ge cak Kanjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum atqal atqiyai nu macana mah santri Kanjeng Kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jangkula heula teu tetep salamet bae pan mah apa eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rawel Jibril salametkeun Masya Allah Kanjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idinil haq sibuknya sa Kanjeng Nabi mah geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kanjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kanjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lajung teu kalekep na bapak tuh waduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kanjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kanjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek gitu lu batak ketikuari urang lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah yeuh jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal kiamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kanjeng Nabi neuleuh tah teu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kanjeng Nabi neuleuh tetep ku Kanjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kanjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kanjeng Nabi urang disafaatan ku Kanjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam ngajina hiji dua urang besi aya nu endek ka lapangan baris aya keneh waktu silakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon gitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make samping kabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese tah mah tuh kudu dilatih sedangkeun nu ngaji di dieu pan tilok latihan geus kuari mah ka lapangan bae ka ditu meuli baso urang mulaiannya ngaji sing tegep sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa billahi alima wa sallallahu